Cep ayo urang teh usaha teh asa geus bebeakannya tapi can aya wae hasilna. Eta mah manehna we geus ripuh, hirupna bome sukan beuki ripuh deui. Anjir mana mah kitu pisan ka urang teh euy. Ayo cang ka dukun. Boga duit di mana maneh balaga pisan hayang ka dukun? Aya jang mayar dukun mah. Ngan meureun moal bisa dahan. Atuh lamun kitu mah mun arek ke sampur we urang balik heula. Ya tuh. Ayo ah. Yuk. Sup, urang ka dukun euy. Jung, Ih, urang teu apal imahna. rek naon maneh ka dukun? Urang teh hayang beunghar jeung hayang menang jodoh. Aduh, mun hayang beunghar mah maneh digawe, ulah jalan ka dukun. Hoream puguh gawe wae. Aduh, eta geus hoream di wae digawe. Lamun bung digawe nya ulah hayang beunghar kitu mah. Emang mana yang beunghar? Nya hayang tapi teu caraku jalan kitu atuh. Nah, tuh maneh teu gawe. Nya ari urang si ai rezeki mah aya sugan we kitu anu nganteran kitu duit cakarung ka dieu teh. Oh, mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi di mana imah dukun teh? Imah dukun orang teh aya tapi lamun kira-kira maneh sanggup nanggung dosana mah sok wae gitu. Nanggung naon? Nanggung dosa. Geus bayar tuh lah. Bener. Bener. Kayak kurang dikirimkeun nomor WhatsApp-na lah. Kayak gitu mah, serius mah. Serius? Ini dukun zaman aya nama aya WhatsApp sagala. Ye, udah jauh. Kayak kurang dikirimkeun nomor WhatsApp-na ka nomor maneh. Nya sok atuh, ek balik lah urang heeh. Sok. Ada hati-hati di jalan. Ini kurang ngaropi heula kawali makin parah. Arek ka mana maneh? Karek datang sini deui. Tuh make serempak. Geus pakai serempakna. Geus. Ayo tuh. Yuk. Ieu imahna kos? Nya ieu imahna. Oh. Emang bisa bener eta dukun mere duit. Nya hayu cobaan hayang beunghar jeung menang jodoh embung maneh. Pasti mantan orang ngajak balikan deui mah euy. Sama mungkin da kumaha beungeut. Ah, maneh mah teh ngadukung pisan ka babaturan teh. Da kumaha anu tabuluna wae mah. Geus lah hayu ke ditu. Eta budak teh dukun kos. Ayo cep asup. Punten Ki. Sok dari yuk. Diuk cep. Oh nya. Aduh. Jejak. Jadi kieu ki. Sia masuk kumaha. Punten Ki, rerencan abdi mah sok kitu da, sok aya gegapna salit. Boga masalah naon hidup. Jadi abdi sareng rerencangan ka dieu teh hoyong beunghar Ki, sareng hoyong dapet jodoh manawi aki teh sangat bantos. Aki can bisa mantuan, lamun can mayar mah. Terus bayar. Manawi sabarahaeun ki? Teu butuh ku duit, kudu wae. Mangga ki. Ki. Punten satacana pupieun sabatang. Mangga ki. Jadi kumaha Ki? Manawi tiasa. Jadi nama kieu we, sing sarabar, da hirup mah rupa-rupa anu kaset, anu goreng patut. Sing saradar atuh marane teh. Lamun hayang beunghar mah kudu gawe. Lamun hayang bisa mun hayang boga kabogoh bisa, tapi kudu make pelet. Tapi Naon ki? Naon? mata reurak kemaraneh mah.
para dunia eta dukut ngomong. Teu menyaboget urang sakieu kasep disebut goreng patut. Masih geus puguh goreng patut. Jir mana mah kitu wae ka urang teh euy. Sup. Kumaha lancar? Alhamdulillah. Benar euy, duduk. Bener? Ih, kayak anu tinggalin euy. Naon tinggalin. HP urang, antar beli dia. Ayo. Ada orang nu ngajalanan. Sudah zaman ayeuna teh udah kadukun naon gawe mah gawe. Gila mah kelalieur gitu baraloho as. Mah bodoh eta teh. Anjing, goblok.